Hiji poe pas Ucup balik sekolah jam setengah genep keur sareuk-sareukna manehna naik motor rek balik ka imahna. Pas di tengah jalan, Ucup nempo awewe anu butuh tumpangan. Awewe eta ngagupayan Ucup sangkan Ucup eureun. Naon teh? Punten abdi tiasa ngirim ka hareup. Muun teh. Pas di jalan, si Rafa teh nempo si Ucup ngomong sorangan. Si Rapa ngagerawan. "Oi, Cup, Aya naon? gelo atau kunaon nah ngomong sorangan?" Ieu urang keur ngomong jeung awewe geulis di tukang. "Mana emang?" Are Cup, kaji di dieu mah loba nu jahil. Aturkeun tuh urang nepikeun ka hareup, Pak. Oleh. Pas di jalan diantar Rafa, Raffi ngomong, "Heup. Cup dek ka mana?" Abi rek balik dianterkeun si Rapa. "Nah, tadi abi ningali mumeteran wae tadi." Nah ya si Rapi ngomong sendiri.